Ayo di mah. Ngebat keresek. Maker naon lah. Mil. Naker naon Mil? Hayo we pulang-pulang kitu ayo ngadodogong we temok udah mau rugrug eta mah temok mah. Pemikiran sukses ya tema. Sukses kumaha atuh Mil hayang mi sukses mah atuh kasih ciok. Yang sukses mah Lain mi sukses. Sukses ya mama. Yang tiga batur gening. Boga perusahaan. Ayeuna mah disebutna teh CEO muda. Ming bisa ngabahagiakeun kakolot. Oh, sukses gitu. Terus atuh ku Mil anu dipake hulang-hulang naon eta? Nah eta anu dipikah hulang ku abi teh kunci suksesna poe dinyimpen abi teh duka di mana. Wah, hebat ai maneh Mil. Pikiran teh kalah mikiran kunci sukses ya pikiran mah ngadoa ka Gusti ikhtiar sing sabar eta kunci sukses mah. DHD wae ngomong jeung kolot. Saciduh metu. Rek neangan angin ya teh meureunnan kudu mawa kereseknya kudu rada loba meureun ya teh. Ya gemahi. Kemana mak? Tarik kalbak rek neangan angin. Di belah ditu meureunnan aya angin teh nu gede. Ayo di mah. Ngebat keresek. Maker naon lah. Mil, ieu pan atuh keur cari angin. Makin dicari angin tadi kalasa angin mah. Ih, pancana cek Abah teh kali-kali mah cari angin ulah cicing we di imah. Abah teh gitu mah cari angin keluar teh refreshing. Lain angin di keresek kan. Naon Mil? Kenapa tesing? Refreshing mah. Ih, kumaha lamun ngagaik? Ngapain? Jempolot mah aing mah geus Ngagaik. Tah gini menang menang gitu. Mil atuh siamcan. Nah itu dah kalah balik kadeh. Langsung ya. Heeh, tingkeng geus menang 2 kali tuh.